di pesantren Al-Istiqlaliyah teh menuju ke Papaitan pun adi anu namina Haji Hilmiah Hajjah Hilmiah ngantunkeun Senin masih ngobrol kene jeung Singkuring ngobrol panjang musyawarah maulidan santri nu bari dirayakeun malam Kemis Salasa masih kene ngobrol Rebo geus ngan garang-garana aktif di dapur sebab anjeunna lah anu osok ieu tanghitungan duit ai haul sebagai penggerak masak mun haul gagah jelema jadi cuman 3 perbo Kemis Jumat tadi wengi Sabtu tadi wengi malam Minggu jam 8 ya. Maghrib masih ngobrol kene biasa asar teteleponan kene jeung pun adi nu hiji deui aya caritakeun pamerekeun eta nu masak can kabere duit ditelepon biasa kene anjeunna nu nelepon kula ke Bandung tadina gerek berangkat ke Bandung aya adi di Bandung teh nyun datang gek milu tadina kebehan teh tapi tanyarena awak cek kene moal milu malah diimpus ala kadar supaya seger tapi impus aja dibuka seger cek bae nang dahar biasa dina lain geuna biasa dahar asup kene nah adi kula nu sadek tah terus bakda kitu ngaos terus minta cai minuman minta kadinya kula kadinya terus terakhir napas terakhir Masya Allah betapa singkat jeung babari maot cai mata andela biasa ningali beres deuh beureum deui tos dae babarina luar biasa nisbat di anjeunna mah insyaallah bagus tur urang doakeun segala rupana kasalahan mudah-mudahan dihampur ngamal-amal hadena mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah. Coba eta janazahna supaya dibawa ka ngajina dicukupkeun sakieu urang nyalat teuing. Mohon diberikan jalan. Langsung jenazah dibawa ke pojok paling depan arah masjid.